Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Elin Linda Ningsih. Simkuring ngawulang di kelas 10 di SMK Negeri 3 Karawang. Di dia simkuring bade medar ngeunaan materi tarjamahan. Sumangga urang dikawetan. Naon anu dimaksud narjamahkeun teh? Tarjamahan teh sok disebut oge alih basa. Nyaeta mindahkeun teks dina basa sumber asal kana basa sejen atawa anu anyar. Narjamahkeun oge disebut nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Pampangna kudu boga kamampu sa anu rek ditarjamahkeunana. Aya 3 kamampu basa nu kudu dicangking, nyaeta: hiji, kamampu gramatikal, mangrupa pangaweruh ngeuncapan, nyusun kalimah, nyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan. Anu kadua, kamampu sosiolinguistik, anu mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoena. Katilu, kamampu semantik, nyaeta kamampu dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Salajengna nyaeta ngeunaan proses narjamahkeun. Proses narjamahkeun ngawengku kana nu kahiji mariksa atawa analisis, di mana ieu hal teh dipake pikeun ngaguar amanat anu rek ditarjamahkeun. Kadua nyaeta mindahkeun atawa transfer, nyaeta masualkeun prak-prakanana eta hasil analisis anu dipindahkeun tina basa sumber kana basa tarjamahan. Anu katilu nyaeta ngawangun deui atawa restructuring, nyaeta medar rupa-rupa gaya jeung teknik nu bisa ngahasilkeun gaya basa anu luyu. Media pikeun narjamahkeun bisa mangrupa kamus umum, kamus dua basa, kamus istilah anu khusus di widang ilmuwan. Hatur nuhun. Simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.